Ke Sugri para wargi Mang Dedi kiwari baris naratas sebagian ke-15 dina jujutan cerita Bagong Kajajaden. Sakumaha nu kantos ditaratas dina bagian anu ke-14 hanca poe kamari perdaran Mang Dedi kepegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam tibeurang di lembur Cilawu khususna ka Nyi Icah anu ceurik lantaran meunang ka nyerian ku alatan Nyi Icah timuruan ka Nyi Artini. Peda eta jangdali kabogohna babarengan jeung Artini nalunya. Kumaha atuh para pamirsa lajengna ieu carita langkung poe mangga urang sami-sami Bandungan ku sayana. Kaayaan alam tibeurang di lembur Cilawu. Manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna malah aya nu keur silih udag bangun gumbira pisan. Hayam jago raung kongkorongo ditema ku suara domba jeung emeh anu reang di sarada jiga nu hayang diparab. Kitu kaayaan alam di pilemburan nyatana di lembur Cilawu dina mangsa alam beurang. Di sagedeungeun eta aya anu ngading diu ceurik. Horeng si mana horeng Nyi Icah anu cerik teh pedah eta cenah. Tadi manggih bobok kabogohna eurejengan jeung awe sejen. Nyi Icah teh ngabeng bios balik labas muruka imah datang-datang geblus ka kamar hiung cerik sakebekna pisan. Atuh puguh wae indung Nyi Icah teu wasin. Lantaran anakna ujug-ujug ceurik weh bangun anu kanyanyerian. Dumasar kana hal eta gancang ku indungna di deukeutan pok ditanya kelawan Daria. Icah, kunaon maneh kunaon ieu teh? Hah? Kunaon makeleweh? Awas budak leutik we kunaon ieu teh? Nyi Icah teu buru-buru ngajawab. Lah beuki tarik we cerikna teh atuh puguh indung Nyi Icah jadi samar polah. Sok sieun anakna kumaha onam. Atuh gancang ngabejaan salakina anu keur menerkeun pagar tukangan imah. Dek kungsila bapana norojo teu make baju-baju acan da digawena oge buligir aku make calana komprang hiding nyoran blog buntet paranti digawe. "Ya naon atuh ngaluwas wae," ceuk bapana harita. Itu si Nyai benerkeun hadiung diut leweh. Teu beunang ditanya bisi kumaha onam gora. Indung Nyi Icah duduhkeun ka kamar anakna. Bus duana arasup ka kamar. Ari Nyi Icah geus sadalaler harita cerikna teh. Ngan kari euri-euriheun bari jeung nyusutan si Panon. "Kunaon Icah? Hah?" Bapana nolak cangkeng bari Panon mureleng. Kang Dali bapak, Kang Dali. Cenah. Ceuk Nyi Icah bari ngareret sakedeung terus luk tungku deui. "Dali. Kunaon si Dali?" Hianat tong teu ingeun ka kuring geus mepohokeun. Kakerejengan jeung si Artini anak bahoban anu nyedik teh. Atuh puguh menika karot bapana Nyi Icah teh. Keur mah beungeutna bosongot budi amrotan katurug-turug dipapaesan ku amarah atuh puguh we beuki pikasieun. Panon bolotot geus ti ajalina untuk ka karot. Leungeun ti pereket nahan amarah. Pok nanya munikeun kategeun. "Di mana ayeuna si Dali?" Di imah Bapak RT. Kalawan teu ngomong deui gep leungeun katuhu nyekel perah bedog. Kencring we imit ngajugjug ka imah Bapak RT. Atuh indung Nyi Icah ge colohok bengong. Manehna rada reuwas sok sieun aya kajadian anu teu dipiharep. Tapi teu bisa majar kumaha. Ukur ngurut dadawe bari jeung neuteub ka anakna. Sadengkeun harita bapa Nyi Icah meunang gedig di jalan kene oge geus ngagremet hayang nyarekan ka Dali. Nu dianggapna geus hianat kana jadi anakna. Mangkani geus paheut pasini jeung kolot jang Dali. Malahan mah terus tereh diresmikeun cenah. "Kurang ajar pejuh teh, geus diajar ngaheureyan ka kolot." "Diwara sia ku aing." Kitu geurentes ning hate bapana Nyi Icah. Berjeung ngagedig leumpang kelawan rusuh.
barang serung teh ka imahna Bapak RT. Kasampak loba anu digarawe aya anu ngarautan awi nu ngahuaan iratin. Malah aya oge anu keur nganyam. Barjeng ngobrol sempal guyon gogoncakan. Dai, kadieu sia goblok. Ujug-ujug gitu bapaknya Icah teh. Bari jeung lajag-lejeg diburuan. Nulak cangkeng kuleungeun kenca nu katuhu nyekal parah bedog. Beungitna geuneuk di beusi atah beuneu. Ay nyaon jang. Nyabat kawas rek kajak ijen oi. Ceuk Aki Jusa bercungkeleung cengkak. Culwe pagawean mah ditinggalkeun. Seleuneu ngadeukeutan ka bapanana Icah. Agi, kamana si Dari? Si Bijil, rek diwarah ku kami. Awas, ulah aya nu pilueun kana ieu urusan. Sabab ieu urusan pribadi ieu. Hal. Nya teh gogor teh angin ujug-ujug ngebeledag aya gelap kunaon ieu teh mimitina. Kunaon ieu teh? Sing aling atuh jang, ulah ngalajur nafsu om. Cek Aki Jusa barjeng mencerong. Teh sieuneun ku bapanana Icah anu padangkrang parengkreng. Ki, da kudu matahan. Da kudu oge eling sarta geus kolot. Kuring teu gelo. Datang ka dieu lain rek ulin teu pupuguh. Aya urusan jeung si Dari. Sok si Bijil ulah dikilungan. Bisi kabeh dibabar ku bedog ieu. Nya teu pupuguh teuing aya naon? Urusanana itu naon teh dan naon oge kudu puguh heula pasana jang. Ulah jang dibeledag we. Jusa, si Dari teh rek dibikeun atawa moal. Hoi tuh. Kumaha kaperluannya we lamun rek dihade-hade dihormasa kumaha umumna jalma nya arek dibikeun. Tapi arek dicacak banyak moal jabongan teu puguh pasana. Wah, aki-aki tujuh mun, kurang ajar sia make jeung ngahalangan sagarupa. Rasakeun si aki kipeot. Hiot! Sarepet bapaknya Icah ngalugas bedog. Ninga gurilap katojo ku padon poe. Puguh we nu aya di dinya teh meuli curinghat. Kabeh ge ngarasa reuwas nempo kitu mah. Bisi Aki Jusa dipahala teu pupuguh ku bapanana Icah. Jung sarea nangtung. Nu ngaraut nyakal pesarawut. Anu meulahan awi nyakal bedog. Anu talina keur nganyam mawa popongko ukur urut diuk. Rajeg ngepung bapanana Icah. Kakak-kakwe Aki Jusa mah kalakaseuri pok ngomong ancad lair. Ek naon teh teu pupuguh urus ngadon diributan. Marabutkeun naon kan si sebelum marek diwarah ku Aki lah. Nya. Jauh najan aing kolot kuat kene yang hareupan manusia sahulu we mah. Ceuk Aki Jusa. Terus singkil tegep nakaranan. Raketek totopong di pagehan. Tali calana dibatek. Panon muraleng ka bapanana Nyi Icah. Nu ngariung oge taki-taki. Mun ceuk Aki Jusa eleh cenah bapaknya Icah pasti pada narok pada nunggeulan. Sok dah mau apa sia teh sebelum? Aki Jusa aksi pisan. Atuh baladna pating sarenge semunguh ka bapaknya Icah. Nyaan wani sia teh aki-aki peot. Nah, make jeung teu wani hayang sabaraha sia. Moal sabaraha hargana jelema palatat pelotot kitu mah sok maju sia sebelum. Ai keukeuh teu keukeuh mah sia. Hayang ributan jeung aing sok lah. Nya teh. Aki Jusa masang kuda-kuda. Kitu teh tingnya tinggal eueuyan ka bapaknya Icah anu teu beunang dibawa leuleui. Ngan anu tetela mah bapaknya Icah teh nyaan keur bejeuna nafsu. Kurang ajar rasakeun si aki-aki. Hiap! Da eta mah bedog buntet nyamber. Rek ngababad careham Aki Jusa. Tapi ku Aki Jusa teh nyaan tanginasna. Da eta we bedog nu datang ngepang Aki Jusa ngagiwar ka belah kenca. Hiuk eta bedog teh ngaliwat ka luhureun sirahna. Ari Aki Jusa ngadoyongkeun awak bari ngagunakeun jurus orai sinduk. Leungeun ngarampin suku musuh sakilat geus karampin. Jemut bapaknya Icah rubuh. Bedogna meceleng. Sot ku Aki Jusa dilesotkeun. Cakakak si Aki seuri bari jeung nunjuk ka musuhna. Mana nu papolotot teh oi. Ngan sakitu kabetusnya. Gieur nu araya di dinya surak jeung seuri. Panuju cenah nempo bapanana Nyi Icah rubuh teh. Ari Aki Jusa geus tenang deui, teu ieuh daria tarungna teh. Da satarina oge eueuh niat nyelakakeun manehna mah. Ngan rokaya, bapanana Nyi Icah menika kerot bakat ku ambek. Asa diwiwirang bet eleh ku aki-aki. Jabacung curungan nyeri urut diteuneut kana batu.
Kuniang maksakeun hudang launan pok atuh harita. Awas ya, age gipeot, rasakeun sia. Ngebet kawas pejuh wae ari naon teh. Wani mah jero-jero wae teh kudu loba pidato. Sok majulah, boleh. Cek Aki Jusa nangtang. Jung bapanya Icah nangtung. Red ka kenca, red ka katuhu hatena magis peot. Beungeut pias asa diwirang. Srog bab masang kuda-kuda. Ari panyana teh rek nyerang deui ka Aki Jusa. Hana si Aki taki-taki deui. Nah da eta mah. Ari burung bong teh bapana Nyi Icah lumpat mun sakelumpat lampet. Da sieun dibebeutkeun deui mun ka Aki Jusa. Itu. Dia itu ulu itu wah sia puas labu. Sia. Kanggo ka wargi-wargi istri anu hoyong kuli ka luar negeri ka Singapura jeung ka Malaysia, tepangan langsung Mang Dedi lu nya. Ti Ramayana Sukabumi nganggo angkot nomor 2 hiji. Sakali deui kanggo ka wargi-wargi istri nu hoyong kuli ka luar negeri khususna ka Malaysia sareng ka Singapura, enggal tepangan Mang Dedi ti Ramayana Kota Sukabumi nganggo angkot nomor 2 hiji langsung tepi ka bumi. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana. Anu araya dirinya siri munikeun kaager-ageran. Lucu meureunna nempo lampahan bapana Nyi Icah nu tetela bodas buntut. Miuni hayam kabiri ngeplek jawer ngandar jangjang kumeok-kumeh dipacok. Encandar geus kabur jauh. Sinus tunyung hanas aing geus taki-taki geus teh. Cek Aki Jusa berejeng nyerenge. Ulus curi aki-aki nyerenge bet eueuh huntuan tinggal gugusi hungkul. Aya eta gengan 2 deui huntuna teh. Gek si Aki diuk dina raut dina urutna tadi. Nuruskeun hancak pagaweanana nu katunda. Malah anu sejen oge guglap di kana pagaweanana masing-masing. Bari digarawe galecok ngomongkeun nalampahan bapana Nyi Icah. Malah aya anu teu ngarti kana sabab-musababna da teu pupugu ujug-ujug der weh ngambek. Barang kerame ngobrol kitu kurunyung Jang Dali jeung Jang Sidik daratang tas dahar teh. Atuh raong pada ngabagiakeun. Ujang mah latuing. Bieu teh tas aya tongtonan Jang. Ceuk Bang Heru berjeng ngadaweuh dina golodog melanyun udun. Aya naon Mang? Ceuk Jang Dali kaget. Panon melong kanu digarawe. Aya mitoha gelo Jang. Duh lain pi mitoha nya geus patut mah Jang Dali. Nya cecek kalakuan teh. Jang mikir deui rek kalinya mah dah. Bisi ka boba kolot kasakitna kasakinna teh tah. Ceuk Aki Jusa setengah banyo. Bari jeung toleh nyereng. Atuh Jang Dali beuki teu ngarti. Terus nanyakeun deui ka nusa nyana. Kudu aya dirinya didongengkeun yen cikeneh teh aya bapana Nyi Icah ngajorang. Malahan mah mawa bedog buntat cenah. Tak kitu Jang. Tak kitu Jang. Tak kitu Jang Dali. Oh gitu. Nah pedah naon cenah Mang? Ye, pugu mang oge teu ngarti Jang Dali. Nah pedah naon ieu teh? Eta meureun pedah tadi waktu Nyi Icah ka dieu meureun teu diladenan ku Ujang. Meureun aya naon atuh tadi teh Jang Dali. Kajengenya ku Aki mah kawas anu hoghag jeung ngajoy rada aneh. Nyabat mamawakan yang arat ini. Cek Aki Jusa. Nu tadi ngadengekeun waktu Nyi Icah dititah nyingkah ku Jang Sidik teh. Jang Dali teu nembalan. Gek diuk dina popongko. Jang hareupan Mang Ohan anu keur ngarautan. Jang Sidik mah nangtung we bari jeung nangkeup harigu. Pikiranna kumalayang loba kahariwang bisi Jang Dali jeung Nyi Icah haruntang. Tepi Ramang. Tadi teh peda aya arti nikah dieu kanyahoan ku Icah jigana bae Icah teh timuruan. Majarkeun teh abdi nyolowedor cenah. Padahal apan kawajiban ngaladenan Nyi Artini dina widang usaha. Sabab naon? Sabab da pada ngemban tugas usaha. Abdi salaku ketua koperasi Nyi Artini salaku pemborong anu boga duit. Nya wajar we atuh lamun abdi merek pelajanan anu digemakeun teh. Da ngara usaha lancar tah kitu Aki. Udah didenge Jang lah. Sin ingat koperasi urang karek sabaraha poe umurna. Mun orok teh mah nyamprakeun ukur bisa ngicop. Urang kudu waspada piraku karek dek geus rek eleh ku gogodaonna man.
Nyajang kali sing tahan uji ceuk Mang Ohan. Malahan mah reang kabeh ngaromong. Pada ngingetan Kajang Dali sangkan ati-ati. Nya Kang, kade ulah kagodakeun kitu patut. Urang teh keur ngahangkeutkeun, ulah nepikeun karenggang jeung Mbah Oban atawa Nyi Artini. Komo duit geus asup ka urang, lamun nguciwakeun teh ngarugikeun ka sarea. Cek Jang Sidik dari pisan. Ya, memang kudu-kuduna dik. Yuk digawe deui. Keun bae urusan eta malah bila kadang kitu patut. Cek Jang Dali bangun jengkel. Jung nangtung terus asup muruka tepas rek nuluykeun deui hanca bagaweanana. Kolot-kolot nu digarawe pati ngarenghap. Tapi teu loba omong deui, da urusanana geus kanyahoan. Geuning teu pira. Ukur dibalukarkeun ku rasa timburu Nyi Icah ka Nyi Artin. Kasugri para wargi. Koperasi nu katelah Koperasi Sekar Mitra geus mimiti ngayunkeun lengkah munggaran. Hasilna geus mimiti karasa ku para anggahota. Duit munggaran geus dibagikeun, atuh puguh we sarea ngarasa bunga. Lantaran hasil capek teh geus karasa, Koperasi sorangan geus mimiti nyeusup hasil mere sumangat ka para pangurusna. Hubungan jeung Abah Oban lancar, duit tara aya bahasa macet. Kadangkala memeh aya barang geus dikontanan. Ieu nguntungkeun pisan ka pihak koperasi, ngabungahkeun ka para anggota. Kitu deui Abah Oban, seuri bungah, lantaran cita-citana laksana. Penjualan lancar, malahan manu pesen jadi rabul. Laingan aseupan wungkul ditambah ku barang-barang sejena tina awi. Atuh Nyi Artini beuki ngarti kana jalan-jalana usaha. Beuki mineng nempoan ke tempat koperasi, beuki mineng tepung jeung Jang Dali. Koperasi beuki maju ngan rokaya, kahariwang beuki gede. Di jero beuteung aya para pangurus seolah-olah timbul hiji bibit panyakit anu hese nyegahna. Ari pasalna teu pira, tina akibat rasa timburu Nyi Icah teh. Hubungan Jang Dali jeung Nyi Icah mimiti renggang. Malah kolot nageh kababawa sarta jadi persoalan gede. Bapa Nyi Icah ngambek malah asa diwiwirang cenah ku para anggota koperasi teh. Da kungsi dibebeutkeun ku Aki Jusa teh. Nu akhirna geus teu bisa cegah deui. Hubungan antara Nyi Icah jeung Jang Dali kapaksa leuntas alias putus. Pasualan kadua timbul. Jang Sidik nu talina geus gede pangharepan bakal bisa ngadeuketan ka Nyi Artini. Tetela aya halangan anu kacida gedena. Lantaran Nyi Artini beuki raket jeung Jang Dali. Sabab Jang Dali geus bebas. Teu kagok ku Nyi Icah. Nya puguh, hubungan antara Sidik jeung Jang Dali oge aya cucuk rungkang di jero. Nu sawaktu-waktu bisa ngajadikeun kasakit parna. Cinta segitiga teu bisa dicegah. Jang Sidik mikahayang ka Artini, ari Nyi Artini mikahayang ka Jang Dali. Sedengkeun Jang Dali jeung Sidik teh teu bisa dipisahkeun dina widang pagawean. Sabab ketua jeung sekretaris minangka motor penggerak maju mundurna koperasi. Lamun duanana henteu luyu, teu sajalan meureun koperasi diancam bangkrut. Kitu perjalanan Koperasi Sekar Mitra anu karek lengkah halu. Kiwari urang kocapkeun kaayaan Mbah Oban sakulawarga. Tina hasil ngajual anyaman geus bisa ngumpulkeun duit puluhan ribu. Beukila beuki gede. Malahan mah nepikeun ka bisa meuli deui tanah lemah. Jeung aneh deui. Ayeuna mah melak nanaon teh hasilna untung jeung untung bae. Jadi duit bae. Atuh sok tak saeutik dikumpulkeun nu akhirna jadi gede. Kahirupan Abah Oban ayeuna terus nerekel naik beuki hade beuki maju. Di akhirna dina waktu anu singkat, Mbah Oban geus kawentar deui cara baheula. Mbah Oban beunghar, bandar aseupan, Nyi Artini kabawa sohor, keur mah boga pangawakan alus geulis bawana ngajadi, katurug-turug atuh giat usaha babarengan jeung koperasi.
Puguh we ngerasa tambah sengit. Yai, kumaha badang? Cekap abah stok seueur moal kakurangan. Syukur. Di poe ieu kumpulkeun saloba-lobana nya. Begitu abah rek ka kota euy. Sabab aya pesanan rada beukah yeuh. Poe ieu tepungan Jang Dali duit anu can beres rengsekeun ayeuna. Bayaran kabeh ngarahampang nyai. Mangga bah? Cek Nyi Artini giat pisan. Terus ngitung bayareun poe eta. Sanggeus puguh kapanggih jumlahna gancang menta duit ka bapana. Kencelinge indit deuk nepungan Jang Dali ketua koperasi tea. Tunda Bah Oban jeung bojona kiwari urang Bandung ngalampahan Nyi Artini anu nguru ka imah Jang Dali atawa ka koperasi. Barang datang kanu tujuh. Nyi Artini ngerasa kaget lantaran di jero keur onghang anu ngabuih ngomong. Kadengena darya pisan. Nyi Artini rek unggah mulur deui ngadengekeun heula di luar. Mang Ohan, coba ku Mamang diemut sakali deui. Sabaraha Mamang ngalaman rugi, sabaraha barang Mamang anu can kabayar. Akurkeun jeung pembukuan anu cekal ku Sidik. Lamun bener-bener rugi, ayeuna ge dibayar ku abdi. Cek Jang Dali ngomongna tandas ka Mang Ohan. Kawasna mah aya kasalahan dina pembayaran. Lain kitu Jang. Mang mah lain ngusulkeun ke pribadi, Tapi keur saarea ke para anggota koperasi Jang. muhun. Kahartos gawe oge Mang. Tapi samemeh nguruskeun keseluruhan, abdi hayang ngecek heula kagungan Mamang. Engke bisa dipake dasar keur ngecek anu sanesna. Maksud abdi teh hayang aya heula bukti. Nah mana anu dianggap teu beres ku Mamang. Ke Jang ke. Mang Ohan ngahuleng. Manehna bingung ari sedak-sedak mah. Ari pangna aya kajadian kitu. Di kalangan para anggota koperasi geus sumebar desas-desus. Majarkeun teh ketua jeung sekretaris basilat mulat melit pembukuan. Sabab sapongko jeung pihak Bah Oban pikeun ngeruk keuntungan pribadi. Majarkeun teh harga dilaporkeun ka anggota teu akur jeung kanyataan. Bedana kaciri pisan, nepikeun ka matak untung pikeun pengurus. Utamana mah Jang Dali jeung Jang Sidik. Sadengkeun Dali jeung Sidik patuding-tuding. Da aya anu ngadukeun nyatana pihak katilu anu hayang ngancurkeun koperasi. Eta sabab musababna pangna Mang Ohan nepungan langsung ka Jang Dali. Lantaran Mang Ohan pisan anu menang beja ti luar ngeunaan hal eta. Coba Mang, diemut sakali deui Mamang ulah wakan negor ka abdi. Ulah wakan nyerahkeun ka Jang Sidik deui. Sabab ieu persoalan kudu aya bongkotna, oge kudu aya penyelesaian. Piraku abdi rek tega ngabohongan ka para anggota. Tulisanna puguh, liang duitna puguh. Lamun Mamang teu percaya teh mah, junge teh nyakeun langsung ka Bah Oban. Sabaraha ditarimana barang teh kitu? Sabaraha kauntungan koperasi, sabaraha kauntungan anggota? Kadenge deui Jang Dali ngabuih ngomong kelawan tandes. Ditujukeun ka Mang Ohan. Ari Jang Sidik mah teu melu ngomong, ukur ngabandungan anu keur debat. Tapi hate Jang Sidik harita memang boga uneg-uneg saeutik. Lantaran geus 2 kali pembayaran, manehna mah ngan ukur narima tulisan. Dan nu ngalaksanakeun transaksi ukur Jali jeung Artini paduaan. Nya timbul sangkaan Jang Sidik nu lain-lain ka Jang Dali jeung Artini. Jang Dali. Kelanan ulah waka belunya, da emang oga tu lain maksud rek ngaburak-balik nu geus menang meres. Tapi emang mah hayang ngayakinkeun. Nah nya jadi aya angka siluman, nah nya aya harga anu teu asup kana buku. Muhun mangga parios Mang. Tapi dasarna Mang Ohan kudu bisa ngabuktikeun heula. Nah sabaraha Mamang ngarasa dirugikeun ku abdi, engke mun geus kapanggih urang akurkeun jeung nu narimana. Bah Oban atawa Artini abdi mah terbuka Mang. Bisa diriungkeun ayeuna oge. Punten Kang. Sim kuring ngering nimrung. Teu aya lepat nadik. Sok aya naon? Kieu Kang. Minggu pengker sareng Salasa kamari aya 2 kali pembayaran ti pihak Bah Oban. Saur Akang saanueun cenah, tapi naha setor ke bendahara atuh aya keneh kakurangan. Sedangkeun angkana mah jejeg. Ka mana artosna Kang?
Itu sidik. Piraku teliti kudu bener bukuna tuh. Ulah wakan nyerahkeun akang atuh dik. Pan kamari oge bukuna dipasrahkeun kabeh. Ngan memang duit nama can setor kabeh ka bendahara teh encan. Tapi lain hartina dicekal ku akang. Tapi di pihak Bah Oban kene encan lunas. Malahan waktu talisin oge sementara kene. Engke mun geus lunas rek diganti. Ngadoka teh kitu mah. Jang sidik ciep teu ngomong deui. Daruma sacan kataliti angka nu sanyanyana. Kaburu kasunutan manten kudu ngomong di luar. Tah ayeuna kumaha Mang Ohan? Aya keneh kapanasaran? Aya Jang. Kumaha Mang? Kieu khusus asepan ye. Nya. Unggal nampi artos Mang mah sok nitih 7 lawe jenis hijina teh. Sedangkan nurutkeun bejat nu katarima ti luar Bah Oban teh narimana 200-an hiji. Jadi aya ganyurung salawe cik kamanakeun tah nu salawe deui. Ceuk Mang Ohan berjeng neuteuk pana beungeut Jang Dali. Mang Ohan, ari Mang Ohan pamikiran teh eleh ku Aki Jud, sanya je Aki Suta. Piraku mamang lali deui, apan koperasi teh perlu nyokot bati. Keur kauntungan sarea. Jadi anu salawena mah tina hiji keur kauntungan koperasi. Anu hasilna lain keur kuring, lain keur pangurus tapi keur sarea engke. Piraku ku Mang Ohan teu karasa. Ari waktu Mang Ohan nambut 50.000, di mana atuh? Pan tidinya eta teh piraku atuh ari poho di onamen. Apan geus diputuskeun dina rapat anggota. Atuh langgeng teuing nyanak batin Jang 20 rupiah ge cukup. Koperasi mah kanu boga barang 18. Tuh da Mang manya geus ari deui bae. Nu nangtukeun harga teh saha? Nah abdi atawa menang rapat. Apan menang mutuskeun sarea dia rapat. Mun mamang aya kate penujuan ulah kieu carana, bijiekeun dina rapat. Kieu Mang, sabab nu sanyana Mang Ohan ya, abdi teh lain kawasa jadi teh. Tapi jadi bujang sarea. Mamang sabatur-batur ngumpulkeun barang, geus kumpul nitah kuring sangkan dijual. Terus nyokot batina, bati teh lain keur kuring. Keur para bapak kene. Nu hasilna geus karasa ku mamang oge. Jadi mana atuh kakawasaan abdi teh? Pan teu beda jeung bujang. Dititah itu, dititah ieu, aya kasalahan digaleneng, digorengkeun, dituding lain-lain. Cik, pelebah mana atuh kawasana Mang? Cobi emut. Mang Ohan unggut-unggutan. Bok deui Jang Dali harita. Mun mamang cang caya keneh ngeunaan duit nu salawe. Ke dia rapat tanggal 30 guar ku mamang. Ku abdi rek dibejer-beaskeun sarta dilaporkeun ka anggota. Ngan ayeuna abdi perlu katerangan nu jelas. Di mana dasarna pangna Mang Ohan ngajukeun anu model kieu? Pan biasana oge tara kasar, sok sopan, bari jeung wajar. Cik, abdi nyuhungkeun bantuanana. Di mana atah menang katerangan kitu teh Mang? Cek Jang Dali harita bari jeung neuteub ka Mang Ohan anu nguluk tungkul. Mimitina mah Mang Ohan teh ngabuge. Tapi kulantaran Jang Sidik oge menta katerangan kitu. Akhirna mapok Mang Ohan wak cabalaka. Kieu Jang. Kumaha Mang? 2 poe anu kaliwat Mang ngobrol jeung bapana Nyi Icah. Mimitina mah ngomongkeun hasil tatanen terus kana usaha sejenna. Nu akhirna nepi kana urusan koperasi. Oh, ti bapana Nyi Icah. Nya Jang. Terus? Tah, ti dieu bapana Nyi Icah teh medar pamanggihna ngeunaan seluk-beluk Bah Oban. Nya kapanggih ngeunaan rupa-rupana harga. Tetela loba angka nu teu akur jeung panerimaan Mang. Mawi Mang teh ngajawe datang deuk naroskeun. Dasa dirugikeun atuh tah kitu Jang Dali. Oh. Jadi ti bapana Nyi Icah kaharti atuh. Jang Dali setengah ngageblageun maneh kana panyarandean kursi. Ngadayagdak bari gogodeg. Sanggeus kitu ret ka Jang Sidik pok atuh Jang Dali. Keke ari Sidik. Naon sababna jiga nu curiga ka akang? Asami Kang. Mangkokna abdi teh tepang sareng ramana Ci Icah. Nya nyarioskeun yen akang 2 kali nampi artos di Artini cenah. Ari abdi teh terang. Pan biasana masok bareng. Jadi abdi teh curiga Kang. Teu kudu curiga dik.
Apan urusan koperasi mah aya bukuna, aya tanda pembayaran anak, ulah campuran ku sentimen pribadi atuh. Mua beres digawe tadi kitu mah. Lamun sidik teu percaya kitu deui atuh Mang Ohan, yuk ayeuna urang nepungan baoban. Keun bae pagawean ieu mah isukan. Ceuk Jang Dali berjeun nutupkeun buku. Nu sejen diasupkeun kana laci jepret dikunci. Kalawan terlebat catur tiluan nangtung arek bijil. Tapi panto kabur aya anu ngetrokan. Atuh Jang Dali ngarenjag melong ka daun panto. Mangga kalebat. Reket bray pantu muka analol tehnya Artini. Udah siang Kang Dali. Nyeh imut panon ngadilak Jang sidik kalanya patena. Gek ni Artini diuk awakna ge asal leuleus komo sidik mah. Kelala santin pugu akang teh bade ka bumi ena teh. Aya naon Kang? Asal lewas teuing. Pantos beres itu yeuna mah sanes. Kantul ngarengsekeun tina sisana teh sanes. Tah eta mangga cari heula tuh. Dali nitah diuk kena pindah gek Artini diuk gigireun Mang Ohan. Nu ngahuleng we Mang Ohan teh tibulung ngomong. Bade aya pikir senaon tin? Iya piwarang pun bapak ngarengsekeun tina sisa pembayaran teh nanging aya pesanan enggal. Barang nu aya di dieu teh enggal dietang upami tos kempel martosan deui pagerta pun bapak bade kadaya. Oh mangga siap. Wajah kumaha? Tas sakitu sok damel kwitansinya. Mangga. Dik, coba ngadamel kwitansi kanggo ngarengsekeun anu dibadamikeun tadi teh. Akurkeun jeung buku nu kamari nya. Cek Dali bari ngaret ka Sidi. Mangrupa jawaban anu tepat pikeun Jang Sidik mah. Sabab urusan duit anu eta tadi teh tas diadu renyomkeun. Atuh Jang Sidik teh keur omong gutrut we ngajalankeun tugasna. Tekung sira oge rengse. Cereng kunyi Artin dibayar lunas teu aya nanaon deui. Sanggeus sagala rupana rengse, pok Jang Dali harita. Tin, mumpung tepang ayeuna, akang aya pamunul saeutik kanggo ngarengsekeun persoalan anu jadi payunan ku akang ayeuna. Cobi nyuhungkeun daftar harga anu paranto diputuskeun teh. Sadayana? Muhun sadayana. Artini mukaan tasna terus mikeun kertas salamar ka Jang Dali. Nu eusina daftar harga anu disatujuan ku sadaya. Ku Jang Dali ditampanan diilok sakedeung. Sok dibikeun ka Mang Ohan bari pok harita. Mang Ohan, abdi mangga teliti angka-angkana dina ieu daftar. Lamun perlu salin kana kertas sejen cana ka bumi. Mangga Jang. Mang Ohan narima eta daftar. Terus diirikan bari jeung jajantung maharatum. Tetela eueuh harga anu ganyelung. Kabe oge akur jeung penerimaan manehna. Atuh rada bareubeuk-beureum beungeut Mang Ohan teh era ku Jang Dali jeung Jang Sidi. Sanggis kitu pok Mang Ohan ngomong kelawan lele. Yang Mang rumah lapat ngagugu teuing ka urang luar. Nu ahina curiga ka pangurus sorangan. Tak ayeuna Mang percanten sawios teu kedah nyalin kariweuh-riweuh percanten we ka pangurus. Bilih kirang percanten Mang. Taroskeun atuh ka Artini wawakil Abah Oban. Henteu kedah Jang cakap Nya nuhun atuh kitu mah. Mang Ohan teu betah lila cicing jadinya. Dadakuna mah harek digawe cenah. Terus amitan. Sanggis Mang Ohan baliknya Artini nanya ka Dali bangun penasaran. Padahal aya jero-jerona mah da geus ngadengeun waktu tadi. Geus nyaho deui. Aya naon teh Kang Dali? Biasa we aya nu katajong saeutik tin. Biasa teh aneh. Aya kakaliruan dina pangaos atau napi aya nu teu percanten? Nu kaliru aya, nu teu percanten ge aya. Oh gitu. Punten abdi ngaganggu atuh. Permios malami. Artini nangtung. Manehna ngarti para pangurus keur bejehna sibuk. Teu hayang ngaganggu lilaku lila. Nya ngalan teh ngetupin. Eta serang tugas mah naon deui atuh. Angka dia rampok. Seueur pidameleun permios kasadeana. Mangga. Mangga. Cek nu area jadinya leos we nya Artini mah balik. Kasugri para wargi, kumargi wanci nyapi latan mangsa misah. Cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah enjing mangdi di baris naratas bagian anu ka-16 dina mangsa tur acara anu sarua.
Hatur nuhun kumarupi perhatosan nu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.